Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi kiku pasal sawiji aqalul haidi utawi kidi-kidi kemang sahed iku yaumun sadina walailatun lan sawengi. Wa galibu lan utawi galibe hed iku situn enam au sabun atau pitu. Wa aksarulan utawi akeh jaman hed iku homsatan saro 15 apane yauman dina. Bila yaliha kalawan piro-piro wangiane homsatan saro. Akalu turi tawi lewi kedike zaman suci bainal haidotain ing dalam antara hedroro iku homsata ansaro 15 apane yaman dina. Wa galibu lanti galibe turi ku arba'atu wa isruna 24 apane yaman dina. Au salah satu isruna tawa 23 apane yaman dina. Wala haddalan ora had iku maujud li aksari kadake akeh tuhri. Akalu nipasi tawi lewi kedike nipasi ku majatun gejrotan sekecret wa golibu lantai galibe nipas iku arbauna 40 apane yaman dina wa aksaru lantai akeh nipas iku situna 60 apane yaman dina. Ieu pasal jengan musannif bade ngajelaskeun ukuran head wa mayud garumahu sareng perkara anu ditutur sarta head. Aqalul haidi pangsalitna zaman head zamanan tegesna zaman waktuna kaluar darah head yaumun walailatun sawengi sadinten sawengi ay qadruhuma ukuran ayeuna sadinten sawengi teh mutasilan bari itisol teu pegat-pegat hartosna itisol teh nyaeta arba'u wa isruna saatan 24 jam ya. Eta 24 jam teh pegat-pegat maka eta minimal masa head. Terus wa galibu situna sabun galibna hedde situn genep atawa 7. Genep hari atau 7 hari minal ayami bila yaliha sarta wangina genep atawa 7 genep dinten genep wengi 7 dinten 7 wengi. Wa ilam tatasilid dima lakin balago majmuha qadra yaumin wa lailatin sanajan pegat-pegat eta getih. Tapi pas dihijikeun teh dikumpulkeun eta darah teh mencapai kana perkiraan sapoe saputing cenah nya. Nyata 24 jam lamun ukuran tadi aqalul haid. Gitu. Keluar misalnya 7 hari dikumpulkan teh aya 24 jam darahna pegat-pegat itu masuk haid. Wa aksaruhum sata'asaro yauman bilayaliha. Pangseurna keluar darah haid waktuna teh nyata 15 dinten 15 yauman bilayaliha. Sarta wangi na malayla sawaun taqaddamat aw ta'akharat sarwa wae ayeuna rek ayeuna eta wangianna teh tipayun keluar darahna waktu wangi aw ta'akharat atawa terakhir wangina pokona dijumlahkeun aya 15 dinten 15 wangi aw talaqopat atawa bertemu keluar wangi saat deui dina waktu wangi talaqopat wa ilam tatasil dima bi ayanjila alaiha fi kulli yaumin qadru sa'atin masalan. Jeung sanajan teu patemu teu itisol darah seperti keluar darah dina setiap hari nanti ukuran sak jam lakin lamatul qobat au qatud dima pabalagot yauman walailatan tetapi pas dikumpulkeun waktu-waktu keluar darah teh sapoe sak jam dijikeun teh maka jumlah jadi sadinten sawang payuh kamali biana hadun dihukuman eta teh head ngan fa in zadatid dima alal khamsatan saro maka lamun leuwih getih kana 15 berarti 16 17 18 tah melebihi 15 hari pada lika zaid damustihadatin tah anu leuwih tina 15 eta dingaranan darah istihadoh ngan di dieu paham sok ayeuna loba anu jadi masalah pemahaman di dieu jadi zaid teh nu melebihi 15 berarti 16 17 gitu jol wae paham anu secara lempeng pemahaman jadi lamun aya awewe keluar darah 20 hari maka anu saleuwihna tina 15 berarti 5 hari eta istihadoh tah itu paham secara lempengna padahal lamun ningali kana jenisna istri anu keluar darah istihadoh teh aya jumlah 7 aya istri anu pertama keluar darah terus anu geus biasa tiap bulan keluar darah heg eta teh keluar darahna lebih tina 15 hari tah eta cara menghukumina teh beda-beda seperti nu dijelaskeun dina kitab Bajuri golongan istri anu mustahadoh teh aya jumlahna 7 nya mungkin pembahasan lengkapna dina Bajuri aya mubtadi'ah mumayyizah mubtadi'ah ghair mumayyizah mu'tadah mumayyizah mu'tadah ghair mumayyizah nya jumlahna teh terus deui aya mu'tadah ayeuna
mumayyizah dakiroh li adatiha qadron wa waqtan jeung saterusna. Ya, jumlahna aya 7. Tah dina cara menghukumi na tiap-tiap ayeuna jenis eta istri anu 7 teh ya, beda cara menghukumina. Henteu di titik rata sadayana dihukumi sesana tina 15 lebihna tina 15 dihukumi istihadoh sabab dina warna darah ge beda-beda. Ya, aya 5 jenis rupa warna darah. Tuluy waktu samal mar'ah lati zada damuha alam satan sareng mustahadotan istri anu lebih darahna lebih ti 15 dingaranan mustahadoh kumaha hukumna awe nu mustahadoh dijima. Oh, wa yajuju watul mustahadoh ghairu mutahayyirah wenang ngawati istri anu istihadoh selain istri anu mutahayyirah teh nu bingung. Itu teu inget kana ukuran head anu geus kaliwat. Teu inget kana warna darah head anu geus kaliwat, kebiasaan head anu geus kaliwat teu inget eta mutahayyirah bingung. Cara ngahukuminana eta mah teu meunang nu bingung kitu mah teu meunang diwati. Walau ma nusulid dam. Sanajan sarta keluar darah, digabres urang keluar darah oge dihantem. Wa yajuju atadamu lil hajat. Wenang cenah eta tadomuh gula wentah pagalojeng getih lil hajat karena butuh eta mah. Butuh naon? Daripada ayeuna merambat ngajinah ka awewe sejen. Geus we eta da wenang gitu. Udah wenang ketika istihadoh mah dah dihukumi suci. Gitu. Jadi pas dicabut teh berubah jadi si cep asal masih negro jadi si cepot deh. Gitu. Wa lam anna kula dzalika bitaftis wal fahsi minal imam Syafi'i radhiyallahu anhu linisail arab. Jadi kesimpulan minimal ayeuna 24 jam, galibna 7 genep atau 7, terus aksarna 15 eta adalah bitaftis menurut penelitian Imam Syafi'i linisail arab ka istri-istri orang Arab. Jadi kitu biasana orang Arab. Lajeng akoloturi bainal aditainam sata asaro yauman pangsalitna suci antara dua head deh 15 dinten 15 wengi bila yaliha tegesna kalawan wengian wengianana 15 dinten 15 mutasilatan bari mutasilatan teh henteu pegat-pegat wa raja bi qauli bainal haidatain atuhru baina haidin wa nifasin dikecualikan kecap musannif bainal haidatain suci antara haid sareng nifas suci antara haid sareng nifas mah wenang sucina wenang eta mah yakuna qalumin dalika wenang ayeuna suci antara haid sareng nifas mah wenang kurang ti 15 bisa kurang ti 15 gitu. Min dalika taqaddamal haid anu nyemas arek haidna ti payun nifas paneuri atawa ayeuna nifas ti payun haidna paneuri kitu cenah. Kali itu nawa golibu arba'atu wa isruna yauman galib nama sasuci teh 24 dinten 24 wengi atau salah satu isruna yauman atau 23 dinten 23 wengi. Lamun 24 berarti headna genep din. Namun sucina 23 berarti headna 7 dinten. Walahan dali aksari taya batas kana seseueurna sucian mah 1 tahun 2 tahun saumur hirup ayeuna suci seperti Sayyidatuna Fatimah alaihi salam gitu. Putrina Kangjeng Rasul Sayyidatuna Fatimah alaiha salam. Naon hikmahna Sayyidatuna Fatimah istri anu teu pernah haid saumur hirupna wa hikmatuhu adamu pawati zamanin alaiha bila ibadatin. Jadi hikmahna Sayyidatuna Fatimah pegat tina haid teu pernah keluar darah haid teu aya na kosong hiji waktu ge ka Siti Fatimah tanpa ngalaksanakeun ibadah. Jadi moal aya hiji waktu nu kosong tina ibadah. Pan urang mah kosong tina ibadah teh nya keur nalika haid mah. Kumaha cenah geuningan ibadah keneh istri nu haid ge dan ninggalkeun paharaman haram salat ditinggalkeun eta paharaman jadi ibadah ngan sakitu ibadahna ukur ninggalkeun haram teu bisa milampah sunat teu bisa maca Quran pan teu bisa nyawa Quran gitu. Jadi Sayyidatuna Fatimah mah teu pernah haid walida sumiati Zahra kusab kitu dingaranan Siti Fatimah teh Zahra anu bersih tina kokotor. Cek hiji kilma Siti Fatimah teh walidat waqtal ghurub dilahirkeun ketika waktu surup matahari. Gitu ngan wa nazala alaiha an nifas keluar darah nifas mah majatun sakecret summa taharat tuluy suci Fatimah salat lajeng salat tah gitu. Kalitu aqalun nifasi pang minimal mangsa nifas majatun sakecret tadi hukum nifas lajeng kaituna mah suci wae
Wa ghalibu arba'una galibna sok 40 dinten 40 wengi wa aksaru situna yauman yang seueurna nyaeta 60 dinten 60 wengi pangseueurna keluar darah head teh. So kaina paribasa geuningan naon? Ngalagumur, gumurih cenah salakina. Pas keur ngalahirkeun oge cenah ka bidan teh. Bu, sesakeun cenah sasenti wae mah. Atuh da mah nyar kumaha di kabut kabeh meureun jadi rapet. Jadi gitu. Make ngalagumurihna cenah. Nungguan 40 po. Wah, pelang teh 60 poe, tungtungna wah, kaburu we karatan cek salakina nanti. Begitu. Faslun adaru sholati isnani wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.